Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatu sanati salisati ari ieu eta ringkesan atawa kesimpulan anu terjadi dina taun katilu. Hadasat anyar datang. Fi sanati salisati dina taun anu katilu naon Ghazwatu Ghatafan perang Ghatafan. Wa Bahrona jeung kadua perang Bahron. Wa Hamroil Asadi sareng katilu perang Hamroil Asad. Walam yakun jeung henteu bukti atawa teu terjadi fil jami'i dina sakabehna naon harbun peperangan. Wa fiha jeung eta tetep dina itu taun hadasat terjadi naon Ghazwatu Uhudin perang Uhud. Kharajat geus kaluar saha Quraisyun urang Quraisy ma'a hulafaiha sarta pimpinnana itu Quraisy fi salasati alapi rajulin dina 3.000 tentara minal arabi ti urang Arab. Waja'u jeung daratang itu urang Quraisy Uhudan ka gunung Uhud lil akhdi bi sa'riman karena pikeun ngabalesna jalma kutila anu dibunuh itu si eman minhum ti itu urang Quraisy rek balas dendam fi Badrin dina waktu perang Badar. Fa kharaja tuluy kaluar ilaihim ka itu Quraisy saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi alfin dina nyandak 1000 tentara. Roja'a balik deui minhum ti itu alfin saha Abdullah bin Ubay bisala samiatin kalawan nyandak 300 urang minal munafiqina ti pirang-pirang munafikin. Summa amaro tuluy marentah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arumata ka ahli panah allai yufariku kana yen ulah ninggalkeun atawa ulah ninggalkeun itu rumat aljabala kana ieu gunung. Wa badaa jeung terjadi atawa ngamimitian naon alqitalu ieu perang. Panhazama tuluy narima kabur saha almusyrikuna musyrikin. Wa kadza jeung ampir naon an-nasru kamenangan yakunu bukti itu nasrun eta lil muslimina pikeun muslimin laula annarumata lamun mah henteu saenyana ari ahli panah khalapu eta cidra atawa nyulayaan itu rumat amro rasuli kana parentahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahamalas tuluy nyerang alaihim ka itu muslimin naon atawa saha khairul musyrikina pasukan tentara musyrikin anu berkuda. Panhazama tuluy narima kabur saha aksaruhum ka lolobaanana itu muslimin. Wastushida jeung dimautan syahid minhum ti itu muslimin saha aksarun loba min sab'ina tina 70 urang minhum eta tetep ti itu sab'in teh Hamzatun ari aya Sayyidina Hamzah amur rasuli tegasna anu jadi pamanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aroda jeung ngamaksud saha Ubay bin Khalaf ayak tula kana yen ngabunuh itu Ubay ar-rasula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadoroba tuluy neunggel hu ka itu Ubay saha ar-rasulu kanjing Rasul sallallahu alaihi wasallam biharbatin ku hiji tumbak. Kanat anu bukti itu dorbah sababa halakihi kana jadi sabab paehna itu Ubay bin Khalaf. Walam yaktu jeung henteu pernah ngabunuh Kangjeng Nabi goerohu ka salianti itu Ubay bin Khalaf.
Wajurihat sareng ditatuan naon rukbatar rasuli dua tuurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasuja jeung ditatuan naon wajhuhu raraina Kanjeng Nabi wa kusirot sareng ragrag atawa potong naon roba iyatuhu dua wawas sigirna Kanjeng Nabi wasaniyatahu jeung dua waos payuna Kanjeng Nabi. Wajurihat sareng ditatuan naon janatahu dua palipisanana Kanjeng Nabi. Wa usiba jeung dikeunaan atawa dimusibahan saha manjalma sabata anu tumetep itu si man ma'ahu sarta Kanjeng Nabi min ashabihi ti pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi bijirohatin kena ku pirang-pirang tatu kasiratin anu loba. Wa fi hadhihi sanati jeung eta tetep dina ieu taun zawaja nikahkeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatahu ka putri istrina Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul Umma Kulsumin tegasna Ummi Kulsum Utsman bin Affan ka Sayyidina Utsman bin Affan. Wa fiha sareng eta tetep dina itu taun tazawwaja nikah Kanjeng Nabi Hafsah binti Umar bin Khattab ka Siti Hafsah putri istrina Sayyidina Umar bin Khattab wa Zainaba binta Huzaimah al-Hilaliyah jeung Siti Zainab binti Huzaimah al-Hilaliyah. Wa fiha sareng eta tetep dina eta taun walida dilahirkeun saha al-Hasanu Sayyidina Hasan wa hurrimat jeung diharamkeun naon al-khamru arak tahriman qat'iyan kalawan haram anu pasti.